Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana kurang kali murid kelas 2. Mudah-mudahan sarehat sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan dina sarumangetnya dina belajar semangat dina belajar bersarehat. Kanggo pelajaran bahasa Sunda mangga dibuka buku paketna nyaeta halaman 58 nya, kaca ka 58 tah ya. Kaca ka 58 atau halaman 58. Pengajaran 5 hirup bersih tur sehat. Nah, jadi tema nanti tentang kehidupan anu bersih tur sehat. Tadi dia C nyieun kalimah ngadamel kalimat. Pek jieun kalimah make kecap-kecap ieu dihandap. Silahkan buat kalimat menggunakan kata yang ada di bawah ini. Aya hiji tah botrok, kukumbah, runtah, penyakit, sehat. Nah, jadi sok ngadamal di dia dituliskeun dina buku paketna tanapi dina buku tugasna pakai pensil. Nah, contoh di dia tah botrok, ai botrok teh naon? Jorok, ya. Botrok teh jorok. Nah, contoh misalkan nah hirup teh ulah botrok bisi kakenaan atanapi bisi babari kakenaan penyakit. Nah, contohnya itu hirup teh ulah botrok bisi babari kakenaan ku penyakit. Nah, iyanya nah digaris. Nah, hirup teh ulah botrok bisi babari kakenaan penyakit. Contohna nah ieu mah contohnya sok hidup milarian bahasa kalimat tapi tina kalimat botrok bebas eta mah nya. Ya ieu contohna hirup teh ulah botrok bisi babari kakenaan penyakit. Nah, jadi botrok teh naon? Jorok gitunya. Nah, itu jorok. Ieu kukumbah. Kukumbah teh naon artina teh? Nah, mencuci nya. Tapi kukumbah di dieu mah misalkan kukumbah panangan, kukumbah sampean. Nah, contoh misalkan lamun bade tuang ke panangana kedah kukumbah. Lamun bade tuang kedah kukumbah heula. Kedah kukumbah heula panangana gitu. Atanapi nya kitu tah. Lamun bade tuang kukumbah heula panangana cuci tangan dulu ya. Nah, contohna kitunya ieu contohna. Sok ayeuna hideuk ngadamel kalimat tina 1 2 3 4 5 tah tina botrok teh jorok nya. Eta mah botrok tai kotok dicoo. Nah gitu. Kukumbah runtah teh naon? Sampah.
penyakit atau napi panyawat bahasa lemet sehat damang soknya didamel kalimat haratos nah itu sok dikerjakan semangat tina belajarna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.